tong gengsi nanyakeun ka budak aitenya mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama cek urang kaler keneh better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh juk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung. Di beda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur, lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Nu mawi di dieu habluminanas teh ujang. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata, ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising. Kumpulkeun siti doma teh. Panaheuna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea. Anu teu mangpaat cu. Asal urangna mikir nya cu. Mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh ya. Nya cuk.
urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic ya cing atuh ua minta lagu cu hah oh sadia oh syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui kitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teu mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara nya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kali cing soleh hah jazakallahu khairan nasira itu rezeki cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea hah nu matak di mana rek di dahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengsena beuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beunta mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana
syariatna urang dek syarek teh nyaeta nulakan pantojeng dan janela tah